pula dicaritakeun mun jelema boga pikiran manteng nafakuran nu opat perkara bakal salamet. Hiji rezeki urang moal ku batur kajen ku kumaha. Yakinkeun eta nu urang bagian urang nu geus aya tulisanana tertera di Lauhil Mahfuz moal ku batur. Nomor kedua amal nu geus ditangtukeun ka urang kawajiban ka urang teu bisa digantian ku batur. Kudu ku urang bae. Nomor katilu Allah terus-terusan neulekeun urang teu pernah nundutan Allah mah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, teu pernah jadi urang kamana bae kadeuleu kalau yakinkeun. Kemudian nomor kaopatna sing yakin bahwa ajal nungguan urang. Mun urang eta opat di pikiran baik urang di tengah-tengah diasupkeun ka sanubari urang bakalna nambah keyakinan ka Allah, nambah giat ibadah ka Gusti Allah, nambah mantap. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Urang dibere nikmat ku Gusti Allah, dibere hujan, dibere tararis. Nganai jelema mah eueuh meujeuhnana, dibere panas amat, dibere hujan bae, tiris amat, eueuh meujeuhnana. Setungtung teu make tauhid tetep hate ngarasula bae. Tapi lamun urang make perasaan keyakinan tauhid ka Gusti Allah nu selalu nemah ayana naon ngeunaheun bae. Dibere panas ai panas nu saha nu Allah ngarasakeun panas ka urang. Nikmat perasaan. Dibere tiris ari tiris nusaha nu masih kene karasa urang dibere tiris. Sebab nu teu normal mah dibere tiris karasana panas, dibere panas karasana tiris. Eta teu normal ngaran. Jadi urang mah dibere normal ku Gusti Allah. Dibere hujan ari hujan nusaha nu Allah kama maha kawasa. Nurunkeun hujan urang bisa menikmati hujan, selalu nikmat terus bae. Papasten Allah unggal poe terus berputar, jam terus berputar. Berang peting geus ulah mikiran nu kos kitu nu kudu dipikiran mah perputaran waktu teh mengejar ajal urang tah eta geus datang ka mana dedeketan urang jeung Allah. Mun urang geus ngarasa deukeut jeung Allah untung gede. Kumaha cenah karasana kiai deket jeung Allah. Atuh ai deket jeung Allah mangeunaheun kos urang deket jeung bebeni. Nikmat jas ngecrek hujan teh teu karasa. Di kuburan duduaan, waduh ngeunaheun jas. Sangkilang aya momonon tetep ngeunaheun bae. Nikmat tah jeung Allah makomo lantaran Allah manubogaan. Geus komunikasi jeung Allah teh salat teh ngeunah. Jadi lamun aya jelema tinggalin tahajud teh penting teh isuk-isukna ceuri.
lantaran nu biasa ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah duh aya naon teu keur peuting mah teu hudang tak ceurik nu mentak osok ditambal beurangna nu biasa peuting salat tahajud 6 rakaat misalna teu salat tak keur peuting beurangna ditambal 2 kali lipat jadi 2 kali genep ditambah jeung 2 kali genep eta jadi 24 nambal salat tahajud keur percis kos urang bae kitu teu percis dasar urang mah teu hudang teh sugan ieung-ieung teu urang teu boga perasaan kumaha urang mah hudang sakitu teu hudang sakitu atuh ieu mah naon bedana jeung kebodongkol tuh beda jeung kebodongkol jata bakos kitu batu tuh eta lah. Jadi atuh nikmat deket jeung Allah maca Quran ngeunaheun maca sholawat nikmat salat ngeunaheun ngadengekeun ngaji ge ngeunaheun tiis tentrem reup malah mantepkeun urang baralik ulah diudangkeun engke ge nya ngomong sorangan barang hudang kieu sakedeungna teu ngaji. Aduh. Taya. Jadi ieu perputaran waktu teh horeng keur mengejar ajal lantaran nu sering kukula dicaritakeun mun jelema boga pikiran manteng nafakuran nu 4 perkara bakal salamet. Hiji rezeki urang moal ku batur kajen ku kumaha yakinkeun eta nu urang bagian urang nu geus aya tulisanana tertera di Lauhil Mahfuz moal ku batur. Nomor kedua amal nu geus ditangtukeun ka urang kawajiban ka urang teu bisa digantian ku batur kudu ku urang bae. Nomor katilu Allah terus-terusan neulekeun urang teu pernah nundutan Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum teu pernah jadi urang kamana bae kadeuleu kok yakinkeun. Kemudian nomor kaopatna sing yakin bahwa ajal nungguan urang. Tah mun urang eta opat di pikiran bae ku urang di tengah-tengah diasupkeun ka sanubari urang bakalna nambah keyakinan ka Allah, nambah giat ibadah ka Gusti Allah, nambah mantap. Ieu nu mantak daek nongton TV teu asa dideleukeun ku Allah. Nu mantak kurang daek ngridit ta eta teu boga rasa bahwa urang keur ditungguan ajal dideleukeun ku Allah. Mun boga pikiran kieu aing ngridit sabenerna masalah ye. Duh mun isuk paeh aing kumaha? Beuh dibeulem ieu aing moal daek ngridit. Ai pan ieu rombongan bangsa jelema paroho kabeh ieu kabeh. Ja motor nang ngridit kabeh Pak. Ya Allah ya Rabbinya coba tah perhitungkeun ku urang, tapakuran ku urang. Abeh makin hari makin deket jeung Allah, makin membaik, makin mantep ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuh ngarasula dibere sehat, hari nu boga sehat saha Gusti Allah keur dibere rasa sehat. Dibere muriang aing nu boga panyakit saha Allah. Boh ieu urang dibere deudeuh jeung nyaah ku Allah sehingga titah ngarasakeun panyakit darah tinggi.
dikurangan temenang ngadahar daging embe, temenang ngadahar sop kambing, temenang ngadahar jeroan, temenang ngadahar lauk asin, temenang ngadahar uyah. Padahal maning dikieukeun aing geus loba nu dilarang lah, maningan ditapakeun bae. Batur mangga hajat tapak tina daging, tina lauk, tina seges, sakalian aya panyakit aing mah tapak bae. Kitu kuduna. Iya mengendahan sial-sial tinggi awak. Aduh, jabatur nu saumur jeung aing sararehat aing kunaon dibere gering, teu jujur teu adil ya Gusti Allah. Ya Gusti Allah ka aing mere panyakit bae kunaon nya batur tun bere panyakit mah nya maloba duit ka dokter ge. Aing mah ja ieu sakieu susahna dibere panyakit pohara amat awas ya ku aing Gusti Allah. Je sakieu mah kotok baru diawas-awas. Je sakallah teh si budak ngomong sangeunahna bae sanajan teu ngomong kerteg hati Allah mah nyaho nyahoan Allah masya Allah taya urang perbaiki eta supaya mantap je eueuh nu kaluar tina gerak Allah, eueuh nu kaluar tina kudrat iradat Allah, eueuh nu kaluar tina kahayang Allah, eueuh kabeh teu kaluar tina kudrat iradat Allah. Nyaho urang lamun keur ngaji tauhid mah nyaho jasa timimiti wujud kidam bako mukhalafah lil hawadits qiyamu binafsi wa daniyat kudrat iradat ilmu ayat sambah hafal percaya nganu encan teh yakin eta teh ngan ilmu yakin mah sebab teu bisa diteangan ku kumaha tama pamere Allah ngan urang usaha memperbaiki diri. Jelema anu ngridit berarti teu percaya eta teh ngaranna teu boga kayakinan. Ugus jelema ku tatang koteteng terus berang jadi peuting-peuting jadi berang neangan dunia bae eta ngaranna kurang kayakinan tina pamere Allah. Tina kalikus kitu bae eta mah. Di jelema nu yakin nu atuh tenang bae ai bagian urang mah tetep ka urang bae. Takos kitu tah jadi ai percaya ngan yakin nu encan aya. Eta takos kitu tah. Tak seringan gara udang peti. Yuk bari nonton TV. Coba ge. Lain tambah yakin tambah bobrok. Urang kitu menghadapi haul. Alhamdulillah minggu kemari sanajan hujan ternyata hasilnya alhamdulillah mak loba yang setik wala sarua bae. Naon mentak sarua ya tuh dek dibelikeun ka daging kalau ka sakitu-kitu kae. Nu merena ente nu ngadahar ente. Itu tuh sabura ente bae sagut pautan ngan sakadar ngalaksanakeun doa. Tapi Allah ngagerakeun minggu kamari menang 27 juta. Sanajan hujan kuali leuwih parah deh hujan naik. Wallahu a'lam sabodo wae. Tapi anu geus bisik-bisik nungtun geus aya sabaraha urang teh urang Kendal hiji, urang Cikarang, urang Tangerang, urang di urang ieu, urang sekitar Pasar Kemis, Kecamatan Jati aya nu geus mondok mawa cek kana ieu, aya sukuan. Hayu bisi mau jahe bae. Aya sukuan ya Allah ya. Jadi orang putaran minggu kahiji kamari tinggal minggu ye berarti tinggal ngitung be 5 minggu deui. Lamun jadi endek ngundang keturunan Tuan Syekh Afifuddin, cucu daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu.
lamunnya bisa jeung sempet kerek aya pertemuan di Kuala Lumpur enak gitu di bulan Januari ieu bakal mengisi pengajian di Kuala Lumpur rek datang kemudian rek diundang geus ari kabar melalui angin ditelepon nyana keur ningalian jadwalna ke bertemu heula lamun jadi masalah maksudna naon ngan sakadar urang mabil barokah kutulunana supaya urang leuwih mantep diaku kutuan Syekh Abdul Qadir diaku kutuan Syekh atunya ge cucu Kangjeng Nabi leuwih diaku deui ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu diaku ku Kangjeng Nabi berarti diaku ku Allah lamun geus diaku ku Allah geus lah cek Allah teh kasar oge bae cek malaikat ke heula cenah ieu loba dosa kajeun ditu geus saditukeun bae geus lah terus dosa satak-satik bae gas henteu ciri mah rada gede kayak kajeun gede geus terus mah tah hayang kitu tah urang teh masyaallah tapi salat mah tetep kudu ya Allah teker cerita murahna Allah kos kitu maha murah Allah ngarizkian boro-boro anu iman nu kafir gadi rizkian murah jasa boro-boro nu sok tahajud nu molor wae gadi rizkian wae boro-boro nu sok ibadah nu mayan koprok gadi rizkian kana lah kalau di rizkian wae lanan ka perhitungan mah kumang ka bae lanan eta murahna Gusti Allah geus kamurahan Gusti Allah lain bae di dunia di akhirat bakal leuwih nampak tina 100 rahmat Allah kakarak hiji nu dikaduniakeun geus sakieu karasana ku urang 99 rahmat ke diterapkeunana jaga di akhirat ku ari hiji bae ge hiji ka maung-maung dibere rizki ka orai koros dibere rizki tuma dibere rizki dipake ka dedeh jeung kanyaah ku Gusti Allah kakarak hiji nu dikaduniakeun geus kos kieu 99 keneh engke mantap ke asana ieu mah ka sorga kabeh asana kajeun ngeridit ge ka sorga kabeh geus tambah deui kreditan terus eta ngan nalika urang ngomongkeun nyebutkeun kejemna Allah boro-boro dosa ngeridit boro-boro dosa maling hiji bae ge hiji leutik kukula sok didongengkeun teh hiji jelema ngaranna Hisan ditanya begitu geus maot kumaha pertanyaanku berbo mantep jasa di aku ku Gusti Allah ju alhamdulillah ngan teu waka menang ka sorga emang kunaon kieu kula teh pan kuli panggul tah meujeuna keur manggul tah eta nyokot hiji jang nyeuhi eta teu menta ridona deui eta kula eta bakal dihisab eta doang berat cenah capnya jang nyeuhil doang atuh komo tanda tangan MM-an tamang geus lain neraka deui raka bae geus tamang ngarebekna ge meureun kumaha meureun atuh sagede ceuhil bae kitu komo maling sendal di masjid sendal kulit teh aduh eta keur carita kejemna Allah mantap galak aya di Allah nyaah aya di Allah mantap ulah ngandelkeun amal urang ka Gusti Allah mah teangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala model kuari Gusti Allah be sebenarnya masih cenah ngaringkuk di imah tapi siang ngaji bae ngan aing nyaho rindu ka tukang uduk sia kayawan ku Gusti Allah lain ngaji sia eta masing-masing dah cek Allah bos sakitu di imahna keur mejehna anu terus hujan tapi siang bener-bener dek neangan ilmu geus lah aing pokona moal neuleuh ku kumaha mah ridho bae ka sia tak eta tah nu diarahan ku urang ridho Allahna
Masya Allah karimnya mual kebel orang hirup di dunia orang neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yemaya jelema keur dipanggul diais ditutupan dilipat-lipat make samping gadele lantaran diborongkos diborogodot make samping dianggap ku Ki Zaid eta mah jelema teh geus koit geus paeh Ki Zaid lantaran boga permasalahan jeung eta jelema disabet bae geus ku Ki Zaid potong leungeunna buat reaksi kabeh nu ngaisna kabeh newak ka Ki Zaid newak usulkeun kana boga hukum melalui polisi dibawa ke meja hijau sidang di kejaksaan. Zaid, ya Pak, kamu telah menganiaya yang bernama Umar, betul? Ya Pak, saya ngaku. Kamu tahu tangan Ki Umar patah? Ya. Nah, dengan demikian tangan kamu pun harus dibalas kembali, harus dipotong. Nanti dulu Pak. Emang kenapa? Saya tahu itu Ki Umar udah meninggal Pak, mati. Kenapa kamu ngatain mati? Itu kan di Borogod dia. Cak Hakim apa itu Borogod? Ternyata Hakim lebih bodoh dari saya. Nggak tahu Borogod acan. Bahasa apa itu? Kayak bahasa Urdu kedengerannya. Bahasa Inggris bukan Arab, bukan itu Borogod. Bahasa barbar Pak. Waduh, bisa dinasionalkan itu Borogod. Nah, cek kula, cek Ki Zaid tiap eta wae jelema pae, jelema pae mah kan geus urusan atuh. Ku kaserangan keheul kula ka Ki Umar ya, kula teh Mas. Ternyata cek anu ngais teh Ki Bakar teh eta teh dek dibawa ka rumah sakit. Pala tuh dibungkus. Nu mantak dibungkus hujan ngecrek bego. Jadi hirup kene, lain hirup-hirup deui, hirup. Ya bohong. Sebab ku aing kadeuleut mah kos pocong di dieuna. Jadi berarti paeh teh mah kajian ku kumaha ge. Buktikan. Begitu dibuktikan bener hirup. Sial cek Ki Zaid teh atuh. Sugan aing mah paeh. Tak eta Ki Zaid menganiaya Ki Umar motongkeun leungeunna nu disangka-sangka ku Ki Zaid geus paeh ternyata hirup keneh. Nu mantak ku Ki Zaid disangka paeh lantaran diborongkos di Borogod ditutupan sakumaha nu paeh bae ternyata horenganan dengan alasan gerimis bisa dipahami bisa diterima alasan tersebut dibuktikan orenganan hirup keneh kumaha tah pacecok di meja hijau teh tetap cek Ki Zaid tama paeh cek Ki Bakar hirup cek Ki Zaid paeh hirup udah ribut di dia cek Hakim tah eta pacecok macekcokeun antara hirup jeung paeh di meja hakim bisa dibuktikan buktikan Ki Umarna. Andai kata teu bisa dibuktikan lantaran Ki Umar di rumah sakit kemudian di rumah sakit jauh misalnya komunikasi eueuh. Nah iya antara dua pengakuan. Satu Ki Zaid sebagai penganiaya mengakui dengan sangkaan berat Pak bahwa nukos kitu mah paeh tapi cek Ki Bakar sebagai wali na hirup mana nu kudu dibenerkeun tah ka nukos kitu geus anggeus. Beres geus teh kudu hese beleke hese capek neangan deui permasalahan geus komplit urang teh kuari tinggal mukaan kitab bae geus teh kudu ijtihad sandrajan pintu ijtihad dibuka lebar sampai kiamat tapi saha jelemana nu neuk mampu ngaijtihad lantaran minimal 12 pan di luar kepala kos urang bae gitu di luar kabeh pon urang
kepala teh maksudna malakat sifatun rasihatun fin nafsi, jadi geus nancep jasa 12 pantea. Kemudian nganyahokeun kana rijal hadis, nyaho kangaran sebagai perawina, nyaho ka umurna, nyaho masa hirupna, babarengan jeung Kangjeng Nabina sabaraha taun. Kemudian sehari-harina kumaha manehanana loba ka pasar, loba ka kebon, apa loba jeung Kangjeng Nabi, harus diketahui rawi-rawi hadis seperti eta supaya jelas riwayatna hadis nu dicaritakeun ku si eta pasti benerna jatuhlah ke kana sahih. Pan urang ge kieu ye lamun dicaritakeun ge, weh di dinya tadi Pasir Gadung aya nu tabrakan. Bener tah? Bener. Sia neuleuh apa cenah? Cenah. Cak satu sia. Cak babaturan aing ngaran si Arif. Si Arif dipercaya sia mah. Kurang esok itu, Pak. Emang kurang gedebul si Arif. Kurang teh asal geus kaluar ti si Arif teh geus percaya lantaran urang teh geus sering jasa nyaho bohongna. Keur benerna dibohongkeun bae. Tak eta teh rawi hadisnya kos kitu tah. Urang kudu nyaho tah. Seluk beluk tingkahna tah. Eta teh geus dikitabkeun rawi tingkatan kahiji, rawi tingkatan penengah, rawi tingkatan terakhir, rawi ula, rawi wasat, ausat, rawi adna. Eta kudu nyaho lamun urang deuk ngaijtihad hadis. Lamun deuk urang ngaijtihad kitu Al-Qur'anul Karim. Eta rawi hadis bae sabaraha nyana talar hadis teh jumlahna. Tah eta kudu dikajahokeun ku wari deuk ijtihadan. Bagus sakola kakarak di geus deuk ijtihad ka dieu sia ku aing dipantaukeun sia ku aing. Geus teu kudu ijtihad baca kitab bae. Hese cenah maca kitab mah atuh boro-boro ijtihad jadi babuk sia ku aing. Geus teu kudu ijtihad sebab ceuk ulama bulak-balik deui bakalna ka mazhabul arba'ah. Urang kuari deuk ijtihad, hasil ijtihad urang mun teu ka Imam Syafi'i ka Imam Malik. Akurna mun teu ka Imam Malik ka Imam Hambali, lamun teu ka Imam Hambali ka Imam kitu Hanafi, bulak-balik di dinya bae tuh. Ternyata horenganan bener ka si Hanafi tukang lauk teh. Tata moal kaluar ti dinya coba gen mantap nu mudawan ngan sakitu tina 10 mujtahid. Mengkerucut jadi 8, mengkerucut jadi genep, mengkerucut jadi 5, mengkerucut jadi 4, sehingga Imam Ghazali bae henteu termasuk mujtahid mudawan. Tuan Syekh Abdul Qadir bae fikihna gunyah henteu termasuk mudawan. Nu 4 bae kurang kumaha. Imam Kusyairi ngarang kitab tapi henteu mudawan. Nu mudawan mah nu 4 bae disebut mazahibul arba'ah. Sok geura saha nu deuk ka ijtihad moal kaluar ti nu 4. Ngemantak enggis bae atuh ulah adigung ting jeung sombong ting datang ka henteu mengakui sok sia ijtihad moal kaluar ti nu 4. Cenah ayeuna mah aing mah ijtihad sorangan teu kudu usoli salatna. Atuh tah mah usoli mah tah kabeh di luar Imam Syafi'i mah teu usoli. Henteu usoli kabeh datang gek Allahu Akbar atuh jadi urang gede kitu atuh masalah. Masalah asal make mazhab saha. Gitu jangan aing moal kunut untuk subuh salat subuh moal kunut boro-boro kunut siapa salat teh henteu tuh aduh kakara kunut atuh coba Hanafi mah teu make kunut Syafi'i mau ke kunut soteh Hanafi mah henteu dia dek lompat ka mana coba hayu dek lompat ka mana Masya Allah karim urang asyhadu an la ilaha illallah trek manteng kieu. Tapi kapan Imam Hambali mah sunah di kieu-kieu dengan dalil bahwa Allah teu ngabogaan tempat di mana bae. Di luhur aya, di handap aya, di kaler lain, di kumaha pokona mantak diputer-puter kos kieu. Tah, eta teh kapan? Gitu Bandung tah mata. Nu kos kitu Persis tah kikituan eta. Ai urang mah ieu mah anteng nu dihandap kikituan. Tah mah teu asup mazhab kos kitu mah tah mah. Aduh, Masya Allah ayah utek-utekan eta tebareres jasa ngaku bae sape utek-utekan nah iya masalahna kodal malbuban di mana-mana motong nugal kizaid
kaki Umar nu dilipet-lipet di borongkos ternyata sanggan Kidayan mah memang Ki Umar maut banu masalah maut mah ngan gaya be urusan penganiayaan terhadap jelema maut kumaha engke ngan urusan kisah satu ente da eta teh dibawa ke meja hijau di sidang